Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun maung ka jadennya bagian ka opatnya ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Ayeuna mah geus kieu wae lah nya. Kumaha lamun urang inte jelemana euy? Tuman deuleu. Anu aya asup jalan ka ditu ka lembur. Mun aya barudak ngora kaluar ti lembur, wayahna euy, kudu dituturkeun na mah. Geus jalan nu sepi, langsung wae sikat. Sikat, urang tikung wae euy, ulah dibere ampun deui. Cacag sakalian euy. Tuman deuleu. Suwani-wani euy, kabalada aing nepi ka ngajurah roh kitu. Cek si Boneng kituna ngarahkeun ka nu sejen. Barudak nu aya di imah Indra unggut kituna sabab Boneng mah anu nyang hareupan pasoalan kumaha cenah cek si Boneng wae. Rek kitu, rek kieu oge. Nya kumaha maneh wae atuh, Bon. Urang mah ngadukung wae, ngadukung. Sarua urang gen hayang mulangkeun ka nyeri. Ka nyeri kasihan to euy. Sanggeus ngareka siasat Boneng mah indit. Nitah kanu lain ngabejaan batur sejen terus dititah kumpul di pos ronda di pinggir jalan parapatan tepati lila. Mung setengah jam nya barudak ngora kumpul di parapatan. Nempok budak ngora kitu ngarumpul di jalan nya pakuwu datang nyamperkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pakuwu. Bade naon ye? Eta bade pawai ka mana ye teh? Ulah api-api sia, tapi api-api tak apal atuh Pak. Pan Bapak ge geus apal lain tujuanna ye. Rek init ka mana deuleu? Montong coba-coba nanya deui kuwu. Cek si Boneng kituna. Ae, ulah kitu-kitu teuing Bon. Pira kudu make jalan kekerasan deui mah atuh. Cek pakuwu kituna ngahalangan niat budak nurek mulangkeun ka nyeri. Yah, tuman pakuwu, tuman jalma kitu mah. Bongana deuleu diajak badami ku jalur kakeluargaan teu ditarima deuleu. Wayahna we ayeuna mah kudu make hukum rimba euy. Kumaha barudak satuju? Satuju wae kuing mah. Keun bae antep ku eta malah matuk sok didenge. Kituna teu narima pakuwu teh geus panceg kana paniatan nana cenah erek mulangkeun ka nyeri Indra jeung Yanto. Manggeus lah, motong didenge omongan si kuwu mah. Hayu aya ayeuna mah euy, urang siapkeun wae pasukan. Nya antukna Boneng kituna nyelah motorna terus galayeng motor indit ninggalkeun patempatan. Muhun bade nyerangnya, muhun. Ae. Nah budak ora teh teu beunang pisan disabaran.
tapi tebenang di papatahan gening. Nya kumaha atuh geus kieu? Mun teu dianggap kuring teh. Ih, mun teu dianggap pisan jadi kubu teh di dieu. Cek pakuwu kituna gogodeg. Nya pondokna carita rombangan boneng nepi ka jalan gapura. Nurek asup ka lembur. Kalembur legok keong motor dijajarkeun di gigir jalan. Jiga tukang ojek pengkolan wae. Barudak siaga kituna nitenan saurang keluar asup lembur. Kituna pating taya pamuda nu hiji-hiji acan tembong ukur ngaliwat di lembur. Mohon bade nyerangnya. Karunya. Ya, kamarana ya sepi kieu euy. Oh pamuda-pamuda acan. Lamun aya wah langsung we disikat tuman euy. Rek aki-aki, rek bapak-bapak dihantam dihanca. Oh nya, sogan sepi lembur teh euy. Encan boron. Kon bae tungguan wae di dieu lah tuman. Geus kagok ya. Harita wanci teh geus sariak layung tapi can hasil. Antukna budak baralik sawareh cenah aplusan nu balik aya anu datang oge aya. Ya, kamarana yo woy. Geus we bantong sawareh euy. Ngan kudu kaya nu datang ka dieu. Anu penting mah yeuh montong dikosongkeun deuleu. Tetep diintei bisi pamuda nu liwat gancang. Bejaan kanu sejen euy. Montong sok loba ditanya deui dulu. Cek si boneng kituna nganyakeun ku baladna. Aduh karunya. Nya antukna mah kitu jeung kitu wae si boneng jeung baladna aya kana samingguna acan aya hasil. Indra mah geus maju ka cager najan teu bisa indit jauh. Ukur diuk dihareupeun imah yanto geus balik ka imah kituna masih keneh di perban sirahna. Karunya Bapak Yanto. Tuluy neangan kituna Indra informasi ti Siti nanyakeun di mana ayana anu ngaran Tony harita. Halo Sit, ye teh Indra ye. Indra, kumaha kabarna atos mesan tacan. Teuk Siti kituna dina telepon. Alhamdulillah. Ayeuna mah tos sakinten. Alhamdulillah ngiring bingah kuring ngadanguna. Siti punten yeuh bade naros akang teh. Ari nu namina Tony di mana ayeuna? Si Tony satos kajadian teh Kang kabur ka kota. Kitu deui baturna mangkat sadayana ka kota. Janten ayeuna mah teu aya nu di lembur. Sepi lembur teh Oh nya atuh atos hatur nuhun nya Siti. Cek Indra tuluy nutup telepon. Nya informasi nepi wae ka Yanto jeung Indra antukna geus sabulan. Indra jag sehat waringkas. Kitu deui Yanto sabab geus aya sabulan ti saprak kajadian harita pasti Tony cenah jeung baturna balik ti kota. Wang intei wae euy. Si Tony teh kumaha? Tuman deuleu euy. Kudu aya balitunganana. Bener euy. Kuring masih kene dendam yuk ka si Tony teh. Wang intei wae kumaha? Wang intei yuk Nya antukna mah ngintei wae milu boneng oge. Nganggeuskeun nginteina
Najan kitu rasa kenyeri dina dada teu bisa dipangpalerkeun dina hatena mah. Ah, bener kuring teh. Hayang males kanyeri kabudak di lembur legok eong. Kumaha ieu teh duh? Kumaha carana hayang bisa ngabeakeun waktu pangangguran si eta si kunyuk geuning tara nembongan geuningan kalaka kabur ka kota manusia teh teu cerog nya da bener wanina teh ka kota si belaguk teh abong jalma sakti meureunnya geus lah percuma diintai oge. Diintai unggal poe ari jelemana mah eueuh mah kumaha tuh rek naon. Lah geus we bang mantog deui aya mah lah mantog. Saenggeus kitu mah harita budak teh teu panas deui antukna saurang mangkat ka kota. Kitu deui Indra anu ditelepon ku mandorna cenah dititah indit ka kota aya pagawean di proyek. Bon, disukan mah erek mangkat ka kota, rek bareng jeung si Arya di lembur wae maduh. Tekedeng teu hasil da kumaha deui manusana oge pan kabur ka kota. Geus lah mending usaha wae ayeuna mah. Gampang isukan jaga ning pageto mun paamprok jeung si eta. Yah, ku aing mah dipodalan deui, moal ditanya deui nu kitu mah. Geus lah, geus. Antukna waktu haneut moyan Indra mah jeung Arya. Nu jadi alona mangkat ka kota usaha Indra anu jadi tukang Arya mah kenekna gancang na waktu geus saminggu digawe di kota meneran digawe teh geuningan jeung jalma nu jauh teu aya batur salembur ukur Arya nu mangkat bareng jeung baturna. Ari geus deukeut mah manceran Indra nitah ka Arya cenah meuli sangu sabungkus. Meuli sangu buru sakedeung deui pan istirahat urang teh. Nya kedeng ai deungeuna naon atuh Aka? Naon? Aka mah lauk asin wae nya. Karesep Aka mah lauk asin, sambal jeung lalab. Cina loba kitu nya lalabna yeuh. Nya Aka nya, siap. Arya kituna langsung wae indit ka warteg tepati jauh. Azan lohor geus kadenge ti kajauhan Indra terus eureun rek ngaso kituna sabangi nungguan Arya keur meuli sangu ka warteg. Nya tepati lila Arya geus kasampak lempang kituna muru ka Indra sabari mawa keresek hideung nu dieusi nasi bungkus. Lila teuing ginian Ri ngantri kitu. Nya aduh daya budak di proyek digigir itu teh. Ya Aka nu Aka teh cek Arya ngasongkeun sangu ka Indra. Deungeunana dipisah teu Ri. Nya dipisah. Nya kituna Indra rutret wae kasampak digigireunana aya aki-aki diuk rada anggang tapi beungeutna mah aki-aki teh geus 70 tahunan meureun ngan masih jag-jag keneh. Punten Aki
Abdi ka dieu didiukna Ki barengnya. Ieu Ki aya laban sareng sambal sareng lauk asin. Cek Indra kituna nawaran. Wios Aki nyuhunkeun sambal sareng lalabanana Ujang. Muhun mangga Aki, mangga sanggeus kitu mah dahar we bareng jeung si Aki. Geus salse dahar terus ngumbah leungeun. Indra jeung Arya masih keneh ponyo ngahanja sangu. Alhamdulillah terap gening cek Indra kituna. Jang, anjeun teh kaduka nyerinya anu kacida banget na lain. Cek Aki-aki kituna. Bari netep ka Indra. Barang Indra rek nyokot udud dina pesak calana. Apa ti mana Aki? Apa ti mana? Nah si Arya cumarita ka Aki kajadian anu tumiba ka uwing. Cek gadandang hate Indra. Aya naon si Kak yeuh? Cek Arya kituna ngareret ka Indra. Maneh ngomong naon ka si Aki? Aki nu mana? Carita naon? Arya kalakah nyora kituna rada tarik. Maneh mah Indra diajak ngaharewosan kalakah gandeng ngomong teh. Aki nu tadi keom ka Indra jeung Arya lain haharewosan atuh da sakeudeung da kadenge ku si Aki. Nah atuh haharewosan wae ieu. Cek si Aki kituna. Ki abi teh duh entena naon. Aya rasanya anu kacida nyerina lain dina diri si laing. Aya niat lain hayang mulang ka nyeri anu acan kalaksana kitu Ujang. Cek si Aki sabari netep ka Indra. Gening Aki tiasa uninga kana dina hate abdi. Nya saha Aki teh moal lain jalma samanea kitu ieu mah. Ngan hanjakalnya si laing mah ambek. Ambeknya dek tanaga midek ieu. Boga kahayang teu boga pangabisa. Awak si laing kosong teu wasa ngawalesnya ka nyeri si laing. Cek Aki deui. Maksud Aki kumaha Aki? Aki mah karunya we ka si laing. Si laing teh bela pati nulungan kanu jadi batur malah mah teu malire kana awak sorangan. Anu sarua geus teu walakaya ieu. Cek si Aki kituna ka Indra. Indra mah tungkul asa kasuat deui kajadian. Najan teu bisa poho harita. Kieu wae ayeuna mah nya. Kabeneran Aki teh boga ieu. Cecekelannya jeung ari ieu cecekelan Aki. Sapasang ieu teh cocok ieu mah keur si laing duaan. Cecekelan Aki sarua adi lanceuk sapertos si laing duaan. Kumaha si laing sanggup mawana? Cek si Aki deui kituna.
Mangrupa naon Aki? Mangrupa naon? Penasaran abi teh? Eh, 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 eh. Ieu teh mangrupa maung. Maung silih wangi jeung maung kumbang ieu teh. Sapasang lamun digunakeun bisa ngalawan 50 jelema sekaligus ngan omatnya. Ieu teh teu bisa dipake sambarangan. Teu bisa dipake adiguna saukur di mana si laing dina kaayaan kapaksa. Sabab lamun sambarangan ngagunakeunana bakal matak jadi mamala. Pikeun si laing kumaha sanggup ujang, cek aki-aki tandes. Kuring siap Aki. Nya kuring siap. Atuh ari kitu mah heueuh. Tapi naha Aki teh hayang mere ka kuring jeung ka Indra. Aki mah bisa noong kana hate duaan si laing. Naon bae nu aya dina hate jeung pikiran timimiti Aki nempo si laing. Aki teh yakin we bisa mawana jeung bisa ngagunakeunana ieu. Cek si Aki deui kituna nyerengeh. Teras kumaha Ki carana? Kumaha tirakatna Ki? Cek Indra kituna hayang apal. Geus ku Aki. Engke dipapagahan deui nya. Ayeuna mah siap-siap. Pan digawe deui lain. Cek si Aki kituna jung nangtung tuluy lempang. Indra mah jeung Arya ukur sirih reret teu percaya kana naon bieu nu diobrolkeun ku si Aki. Aka ari teh nyaan bieu teh kitunya nyaan bisi bohong. Duka bingung kumangke we hayu urang digawe deui atuh. Cek Indra sabari jung nangtung. Nya sanggeus kitu Indra jeung Arya digarawe deui waktu salse harita. Indra gancang kacai ngadon ngaso heula di handapeun tangkal mahoni. Arya mah ngumbahan ember paragi ngunjal adukan. Indra diuk nyarande kana tangkal sabari nyesep ngaulinkeun hasep melong kana pagawean hareupeun nana rek kacai ngantri sabab kamar mandi mung hiji kulobaan. Indra sok ngahaja cenah pandeuri ngarah jongjon teu dibuburukeun ke nu sejen. Kak uing mah rek kacai ti heula nya yeuh geus teu ngeunah awak teh saragat ku kesang. Nya segoe atuh urang mah rek ngaso heula yeuh. Rek kacai mah sakalian nyeuseum baju. Loba duh aing ngangke wae nya. Cek Indra antukna mah kaluar wae Indra. Rek asup ka jero kamar mandi keur pahareup-hareup kituna. Jol si Aki deui ngomong kaduaan. Engke magribnya kahade ieu. Salat berjamaah jeung Aki. Muhun Ki bade. Kak, nah hanya urang teh
ujug-ujug di titah magrib wae pan teh subuh ieu teh subuh teh lohor teh asar cek Arya kerung geus wae lah tuturkeun anggur mah kan bae kumaha engke cek Indra asup wae ka kamar mandi nya terus indit kituna disalin salse mandi tepati lila muru ka Arya Ari mane rek meuli sangu moal meuli deui atuh sanguna lapar nya hayu atuh ek meuli mah bareng duaan lempang ka warteg beneran di warteg teh rame sabab bareng jeung nu gawe di proyek nu lain barudak nu digawe beneran barudak tatangga lambur ngan teu akur ngada teu wawuh atuh barang Indra jeung Arya gugek diuk kituna mesen sangu anu keur ngalayanan beneran geningan budak awewe duaan mejeuna keur lem kembang ligar aduh geulis pisannya tukang warungna ge ya nya aka geulis pisannya aduh lumayannya jeung cuci mata yeuh aka masuk aya wae ai akang naon atuh gogerenengan wae Kang bade tuang sareng naon cek awewe nu geulis harita Nyai nah arek datang wae geus ditanya ari Nyai mah yeuh akang yeuh ti tadi diuk ti tadi nah teh ditanya-tanya deule teu kaburu dilayanan buru ka dieu apaan tadi tos ditaros ku rencang kuring akang nawe teu daek ngawaler wios atuh teh ku akang we heula nya kuring mah nuju ngemutan heula yeuh aduh nya wios lah eta heula wae neng karunya cek Indra panonna mah nitenan hiji-hiji kana deungeuna minah semu kerung nangtung dihareupeun lalaki nu tadi kituna kahalangan ku etalase ae bade tuang naon atuh Ari kuring mah ya kuring mah nanya na tuh meni tegeg Nyai teh nah ari kerja mah itu mah meni some kieu ge ye sarua pelanggan kasep kuring oge cek lalaki kituna ngabandingkeun sikep minah tong loba nyarios purukeun bade tuang sareng naon wae tong judes teuing atuh geulis tong judes bisi leungit ge geulisna meni suwe kitu geningannya ati ari moal dahar mah ulah ngalilakeun ieu karunya kabatur cek minah mungkin amek kituna teu suka teh cek palayan nu hijina Indra ngomong nya Kang bade sareng naon tuangna sarang itu wae anu mana Kang waktosna seep Nyai aduh muhun waktosna kebujeng seep cenah minah insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri nuka 5 nya mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.